konsep negara supaya barokah. Dua, Allah nyebutkeun amanu wat takwa, iman jeung takwa. Kuali lamun urang nalah negara urang tangga kaluhur langit teu pernah ngahujanan, urang neuleuh ka bumi, sawah telaan kuari mah neuleuh ka empang cai mah ayangan hararejo. Neuleuh urang ke perkebunan kuari geus bararotak geus lain hejo. Neuleuh urang ka jalan cai kuari cai teh butek aya anu kering eueuh caian, bahkan aya nu geus sababaraha daerah kekurangan cai. Berarti kan pinuh ku teu berkah. Ketika urang kapanggih jeung jelema asa teu menyatu sia-sia aing-aing. Padahal mah masyarakat jeung pamarentah teh hirup di hiji nagara teh eta pamarentah teh ngurusan aset-aset negara jang rakyat, tapi kunaon kuari mah rakyat ketika neuleuh polisi asa pa aing-aing, ketika rakyat neuleuh abri asa teu menyatu kos lain alam. Urang lamun neuleuh polisi okos di alam luar, polisi mah lain urang Indonesia nya nama urang planet. Urang lamun neuleuh abri kitu kene kok teu menyatu amat sih, aya naon garis pemisah antara masyarakat jeung polisi, antara masyarakat jeung abri kitu kene jeung pamarentah. Komo lamun masyarakat ngadenge pengacara jeung hakim asana geus lain deui jasa. Padahal mah ayana hukum teh jang negakeun keadilan jeung kemakmuran kejujuran di bangsa di negara urang. Kemudian lantaran orang bodoh minta bantuan ke pengacara supaya nu bener dibenerkeun, nu salah disalahkeun, tapi pada kenyataan nama horenganan lain kos kitu. Kulantaran lain kos kitu, masyarakat gadenge pengacara teh geus tabu, masyarakat gadenge hak hakim teh geus tabu, masyarakat gadenge jaksa teh geus tabu. Geus asa lain bangsa Indonesia nya nama bangsa jin tu. Lain deui teu berkah. Ketika orang ningali nu keberkahan mah ieu langit nurunkeun hujan teh karasa ku urang tiis lantaran dibarengan ku angin nyelecep hujan teh sing kolocor digigir imah urang di sawah di jalan. Sapoe dua poe katingali kos ngembel taneuh teh ieulah pinuh barokah teu kebal jarara dijukut di sisi-sisi imah urang di sawah di huma di kebon-kebon. Masyaallah menang saminggu hejo ngeplok kadeuleu ku urang jembar rarasaan hate teh neuleuh pasawahan teh masyaallah suburna nu luar biasa, caina ngemplang teh lila di pelakan parehejo rata luar biasa. Urang ningali ka sawah, di sawah teh loba caian masyaallah, lauk betik jeung lauk julung-julung, lulumpatan bunga jasa. Kebelah dituna aya lele, segala aya gabus, masyaallah. Ningali di solokan-solokanana ya Karim, eta mah lele rombongan. Pika-pitaeun budak agon ti dinya rencana budak di sawah itu teh jalauk betik jeung betok sakitu lobana. Kabeneran sawah teh belah dituna mah teh dipelakan lantaran jero urang tahu. Coba bebejakan nu boga sawahna mang ja ieu mah henteu kapelakan kukula dek ditaunya henteu nanaon atuh ke bagi dua jeung mamang. Masalah geus mang ditau. Ya Allah keplok Masya Allah eta lauk datangna ti mana araraya nu betik nu betok julung-julung balik ka imah subur ngaranna pinuh barokah. Ya Allah ya Rabbi, mancing caritana ceuk asal diturunkeun pancing, dabut asal turunkeun pancing ayaan eupan hiji menang 5, ieu mah eupan 20 teu menang hiji acan. Teu berkah teh ngaranna kos kitu tah. Loba ting eupan batan meunang. Cuma eupan hiji. Masya Allah, kolot baheula ditahan ku urang sing ades ya. Eupanna kade beulah, make ulah make curug, eta teh ulah make peso. Eupanna teh kudu dipotong, kuduna make awi, hayang meunang mah sia tuturkeun kolot baheula ulah make curug, ulah make peso, make awi. Teh aya parantina. Sok gara ciduhan heula memehna eta pancing teh tuh sok asupkeun beus geus diasupkeun ciduhan teh teu bae kaduh memeh dikahandapkeun lauk geus kieu bae berkah teh ngaranna
Iya mamancing sakadaek-daek diasupkeun pancing kieu ti isuk datang ka asar teu meunang hiji-hiji acan. Pas dek balik menang, alhamdulillah lele hiji bunga ngolosot deui. Ngendongengna doang ka pemajikan we meunang ka munang hiji. Aju mana? Ngolosot deui. Teu kudu bebeja teh kos kitu mah. Teu berkah karana kos kitu. Tuh beda berkah. Ya Karim. Udah jaman nyari tangga dong, geluduk aya deui geluduk nya turun deui hujan. Masya Allah di luhur turun hujan nu mawa barokah tanah embel ngajadikeun segala rupa. Masya Allah pare jaradi nu dipelak ku manusia, jagong jaradi nu dipelak ku manusia, kitu kene kacang, kitu kene cabe jeung sajabah-sajabah nu dipelakna jukut dan segala rupana. Pan aya sapi, aya munding, aya domba, beuh luar biasa poharana. Siraru daratang bagian hayam coba eta. Kabagian kabeh berkah ngaranna geus hayam jeung hayam teribut lantaran loba siraru loba simeut. Kitu keneh manuk teu kudu malingan pare lantaran simeut ngararapung. Manuk cukup ngadaharan simeut doang ge. Simeut boga dahareun loba ambalaya. Hayam kitu keneh geus puguh munding sapi jeung ka kebon munding wah lain lalagaan. Eta bajukut geus teu kadahar ku hewan-hewan pare ge kitu keneh jagong cabe berkah ngaranna. Itulah keberkahan. Ayang berkah kos kitu konsepna naon Kiai? Ulah nuturkeun pamarentah, konsepna nuturkeun Al-Qur'anul Karim. Mana? Ieu walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kararitun teh si manusia nyaho teh si nyaho kitu teh lolobana kumaha walakin kadzdzabur rusul fa aqalnahum bima kanu yaksibun. Tetapi lolobana manusia mah geuningan ngabohongkeun ka para rasul nu bara heula, kabladina ngabohongkeun ka para wali-wali Allah, ka para ulama. Kulantaran teu ngadenge ucapan-ucapan ulama atuh fa aqalnahum ku Gusti Allah disiksa. Allah nyiksa nabi makanu yaksibun ku kakufuran anu kunyana diusaha ku kitu permaksiatan nu kunyana diusaha ku ari dipigawe pam-pam ku manusia di Indonesia ku masyarakat mabok. Iyalah Allah nyiksa bimakanu yaksibun ku mabokna manusia. Ku ari masyarakat Indonesia teh judi, iyalah nu bakal disiksa ku Gusti Allah ku pagawean judina. Magawean zina kuari, iyalah Gusti Allah bakal nyiksa ku zinahna para masyarakat. Gusti Allah teh bakal nyiksa ku pagawean bangsa, ku pagawean umat lantaran korupsi. Pemerintah korupsi, masyarakat maling, atuh sarua bae ngan beda bahasa. Iya Allah bakal nyiksa. Ulah kaget lamun kuari teu diberkahkeun negara Indonesia nu sakieu suburna. Tatangkalan arareueuh kuari mah beuh pare-pare geus teu panen sakarawang sasubang Bandung Indonesia Tangerang mah geus puguh pertanian ieu. Tapi kapan aya sabaraha kontrakan kuari anu ditutup bae nu ngontrak teu berkah kan ngaranna. Teu berkah kuari. Anu boga 50 kontrakan kuari aya anu 10 doang anu ngeusi 40 eueuh barang ditanyakeun lantaran pabrikna gulung tikar balik teu berkah. Aya deui pengontrakan nu belah ditu eusi namangan unggal kontrakan loba nu maling bae pindah nya ka kontrakan lain teu berkah. Sarua bae. Ieu teu berkah ya kuari. Ya Allah ya Rabbi. Nah, urang lamun neuleuh di Indonesia lamun urang ningali ka India kamari kapanasan 4.000 nu pararaeh. Sabada kapanasan kuari dihujanan ku Gusti Allah geus 2.500 nu paeh. Mejeunana. Pakistan kamari 2.500 keur panas maeh kuari dihujanan ku Gusti Allah 1.000 nu paeh. Hitung ku sia teu kudu make kalkulator 1.000. Kashmir deui geus aya hampir 1.000 nu paeh. Dah pararaeh. Padahal malamun ku urang dihitung eta teh derajatna kakarake 49 derajat can 50. Suhu di Arabia mah geus mencapai 50 tapi henteu naon tenan siksa mah geus kitu. Aya naon eta di India? Eueuh nu nyaho.
iwal ti jelema nu nyaho atuh heses yang masih ngomong. Aya seorang dai waliullah dakwah di India, kemudian pada bulan Rajab kemari jelema tersebut diculik, dibawa ke Amerika, dibunuh hiji waliullah. Nomor kedua ya jelema dakwah di India sarua bae istimewa dakwahna. Eta teh kira-kira umur 45 tahun. Wah, jelema loba jasa nu arasub Islam, culik deui ku Amerika, dibunuh deui. Di Pakistan hiji, golota mah. Kemudian nyada dakwah, lain lalagaan hebatna eta jelema dakwah, teu perlu kuguna dicaritakeun ngaranna. Kemudian tangkap di Pakistan, dibunuh kene di Pakistan. Terakhir di Kashmir, eta ge sarua bae, dibunuh. Kula geus boga pilih ngan aidek ngomong besi nyanyahoanan sakula di bulan Rawah teh asana India disiksa kajen ku kumaha sebab nu dua eta wali Allah nu di Pakistan wali Allah asana kajen ku kumaha kena siksa ngan teu ngomong we kula Masya Allah terjadilah sabaraha ribu datang ka kuari panas paeh loba cai paeh kana bah ulah sarawara. Ieu dicaritakeun sote lainna naon sing hade atuh di negara urang ulah terjadi seperti kitu yuk urang tingkatkeun sifat kebangsaan urang sifat kitu kepatriotan urang keagamaan urang ngahiji sakumaha baheula ulah aya gap ulah aya jurang pemisah antara urang jeung pamarentah antara urang sesama urang ieu mah urang salap itu modern kok aya beda nu modern ka salap sinis baik orang salaf atau pernah sinis kan nyana eta menyaritakeun tentang kebobrokan modern atuh lain sinis ngaranna ngajelaskeun nya teu pernah sinis tapi kunaon nyana embung kapanggih ieu nu bakal jadi siksa kitu keneh jeung pamarentah jalain keheul nu jadi pamarentah ge kadang dulur urang kadang tetangga urang kadang kawauh urang ketika dicaritakeun kabobrokanana pajar aya ge lain karena sehat sing hade sia ulah kitu atuh. Ieu negara urang ieu teh lain nu maneh ulah mentang-mentang kerja di pemerintah bupati gubernur presiden asa nu aing nu urang kabeh wajar lamun urang negor kade ulah sok kamalinaan teuing da leluhur urang inget leluhur urang baheula ieu teh hasil merdeka teh nang kolot urang baheula nah nyatukeun ku urang ieu akibat daripada pasalia Muhammadiyah ka dieu lempangna NU ka dieu lempangna Golkar ka ditu lempangna P3 ka dieu lempangna PKB ka dieu kapan cenah bangsa kok beda-beda sih nah ieu lah nu kudu ku urang diperhatikeun diamati supaya urang ngahiji aya butuh mah partai pek bae ketika teu butuh teu kudu dikumahakeun deui nah lamun urang amanu wattaqau Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas sama duh lamun geus dibere barokahkan ngeunaheun urang hujan turun ngeunaheun taneuh jadi tatanen gitu keneh hasil tanina kemudian kurang didahar ngeunah di daharna jadi cai mani disalurkeun ka pamajikan urang cara nyalurkeunana make aturan Islam maca doa heula urang Allahumma jannibis syaiton wa jannibnas syaitana ma razaqtana mun teh nyahoeun mah pamajikan nanya mah ngadoa heula emang nanaonan sih sia mah kumaha sih engkos duduk ngariung bae jagana nggak tahu ka pamajikan aku kudu ngaji mah teu ngaji pajar ngariung urang udah kan salurkeun ka pamajikan urang zet ketika urang deuk kaluar cai mani aya babacaanana di jero hate bae lantaran ayat supaya naon anakna supaya nyaho kana agama ya Allah aya aturan-aturanana engke disalurkeun aya lah terkandung di jero beuteung ibu kaluar masyaallah gunting rambut di marhabaan deut kabelah dieuna aya HP malaikeun kunaon eta lantaran tadina dibacaan di doa aya TV mbungeun nya mah ngan heuleuh doang paling ya ieu mah nu mantak anak urang gede can sakola geus sayang meuli HP
kemudian dibelikan jamarah baik main internetnya di HP gitu. Wih luar biasa. Kabelah dia bisa muka sorangan tek 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 nu susu teh nu ping-ping budak leutik eta teh kos kitu. Geus teu bisa ditahan ku kolotna. Kolotna mandi kunya ana dipoto tolong teh coba. Blon teh anak nu kos kitu coba. Ulah ngabloonkeun ka anak baheulana teu ngadoa. Geus kulantaran teu ngadoa atuh anak setan. Pan setan teh bebeja ka gangjengna ka Gusti Allah Gusti. Ari abdi teh bagian pamajikan abdi di mana atuh Gusti? Teh dijawab ku Gusti Allah. Setan nunjukkan ka Gusti Allah, Gusti ai pamajikan abdi di mana? 3 kali kakarak cek Gusti Allah barengan jelema anu jima jeung pamajikanna teu maca bismillah heula teu ngadoa ka ai. Mentek ketika aya lalaki teu maca doa heula teu maca bismillah heula eta teh horenganan bareng jeung setan ketika keluar anak-anak setan. Geus ku ari nu mantakna aya nu nonton TV bae atuh pantes lantaran anak juri. Ge sia nu kumaha? Lah cenah kiai ulah kaget jakulana ge juri kiai kitu onang. Komplotan juri kabeh burung. Laila konsepna walau anal qura amanu wattaqau dibulak-balik supaya urang teh ieu bisa ningkatkeun iman urang bisa ningkatkeun takwa urang ka Gusti Allah. Abeku Gusti Allah diturunan janji Allah la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Geus teu kudu istisqa. Asal amanu wattaqau Allah pasti nurunkeun la fatahna alaihim. Isin wari istisqa urang ngajak saha? Ndek ngajak saha istisqa? Ndek ngajak saha? Pad istisqa we instruksi ti pemerintah. Bupati ngainstruksikeun ka masyarakatna melalui camat. Camat lantaran manehna mah sahibul wilayah nitah ka kiai. Geus lamun kiai dititah ku camat, wajib nurutna. Camat ditoel instruksikeun atuh ku ari titah parwasa deuk istisqa geun kitu heula. Ulah main jeger-jeger bae. Oh, puasa heula. 3 poe geus beres puasa kakarak surtil ku kiaina. Ieu mah ulah ilu. Berangkat ku ari ka lapangan. Kiai nu geus ikhlas, boga izin ka Allah. Embe munding sapi bawa ka lapangan, hayam bebek bawa ka ditu. Nini jeung aki-aki jeung orok bawa keuna ngajengek-jengek ditu di lapangan. Pen ke kapanasan tah, panas karak salat istisqa, sholli salatal istisqa. Allahu akbar. Urang salat istisqa kebo. Eta kan ngomong panas. Dia teh teu ngarti sih. Dia ngomong kumaha meureun? Sapi. Ditanya ku sapi nu sejenis. Panas. Bebek. Bo kabeh teh cicing panas. Pan Allah memperhatikan bosak toh hewan kabeh panas-panasan. Geus urang mah henteu dianggap sebab urang mah korupsi. Sebab urang mah nonton TV, tah dianggap mah bebek wek. Cak Allah aing mah ngahujanan ge bebek lain ka sia. Gusti sabodo deuk ngahujanan bebek tanu penting hujan we lah pokona mah. Isi nu regole deuk istisqa kalau embung. Sahabaturna istisqa. Sahabaturna jatuh meminta ke Allah supaya hujan kudu nu beres atuh Kangjeng Nabi mah keur maca khutbah alhamdulillah shalatu wassalamu ala rasulillah aya sahabat Tuhan ulah khutbah bae kunaon panas kami minta hujan langsung ngadoa Kangjeng Nabi hari tak keneh hujan Kangjeng Nabi tak oh bunga luar biasa datang kan teu bisa balik di masjid hujan terus gebrek bae Kangjeng Nabi mah di masjid ibu Kangjeng Nabi balik bari Kangjeng Nabi teu bisa hujan teu bisa keraat ke hujan deui keraat balik nyana ka ieu mah saminggu hujan bae saminggu turun hujan wow datang ka aya imah-imah nu ka bawah imah-imah panggung-panggung mah ka bawah segala pagar-pagar ka bawah nyana Jumat deui jeung Kangjeng Nabi
Begitu Kanjeng Nabi baca khutbah ngacung deui. Aya naon deui sia cek Kanjeng Nabi. Kamari ngomong ulah kieu atuh hujan ge Gusti. Kurang emang atuh ambalah ya cak jalan teu kada jalan bajir. Kanjeng Nabi langsung ngadoa deui ret hujan turun tuh model kos kitu Kanjeng Nabi. Masya Allah. Nah iya wani urang ge lamun nuturkeun jelema nu ikhlas mah aya nuturkeun nu teu ikhlas. Aya teh ge nutas naon ngaranna istisqa di nelayan. Di hareupeun nelayan. Di haharuan ku kiai. Sama istisqa di nelayan. Itu ibadah ya mah urang mah pokona mah di mana tadi mana? Blon teh coba ngajawab. Kalau dimaksud nah yang hujan itu urusan hujan urang pangeran urang mah penting mah istisqa bae gitu ganjaran. Pan teu datang ka maksud teh mah, datang ke kan ibadah doang istisqa dilaksanakeun tahajud henteu. Intip urang, barang penting hees bae. Cak sia ibadah bego. Hah, ai kamari sia. Ngomong tahajud sia tuh, coba hayo. Tahajud mah nu ngalem jeung urang mere duit tuh kan. Tembung aing menuturkeun usara itu, Mbok. Menuk ikhlas tu andieu karak daek atuh kiai bae uai ge embung ieu bae konsepna laksanakeun amanu wat taqau lamun hayang subur turun hujan ge urang kabehan di imah masing-masing tingkatkeun iman urang tingkatkeun takwa urang lobakeun tadarruk ka Gusti Allah taubat ka Gusti Allah enta masing-masing Gusti abdi butuh cai sok penda sakali dua kali ai istisqa teu bisa mamani ngadoa bae ngan ieu amanu wattaqau bisa ku urang dipake tawasul ahli-ahli Allah sakumaha Sayyidina Umar tawasul sakumaha Sayyidina Ali tawasul ketika hayang turun hujan teh urang ge nyaritakeun ieu bae Gusti teh janji cek Gusti dina ayat Gusti teh walau anna ahlal qura amanu wattaqau lamun ahli nagara arariman jeung tararakwa cak Gusti la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi langit bakal nurunkeun hujan bumi bakal ngajadikeun jajadian tina sabagian hamba Gusti teh abdi Gusti abdi teh hayang ningkatkeun iman abdi takwa abdi sakieu mah jararasaan abdi geus tingkat jasa sia cak Gusti Allah ningkat ge cak aing mah henteu mal ka dihujanan. Engke urang makin hari terus engke ge aya ti Gusti Allah. Masyaallah mantap. Ai kudu nama amanu wattaqau pimimpin nagarana kudu ngainstruksikeun ka masyarakatna kudu ningkatkeun keimanan jeung takwa ka Gusti lantaran besi disiksa ku Gusti Allah. Engke lamun arariman jeung tararakwa makan ku Gusti Allah teh dibere kabarokahan langit turunkeun hujan anu pinuh bakal nyuburkeun bumi bakal ngajadikeun jajadian pinuh kasuburan tetapi na horenganan walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun lolobana mangabohongkeun ka para rasul para nabi ngabohongkeun ku ari ngapa ka para wali ka para ulama atuh Allah bakal nyiksa ku pagawean-pagawean nu nang tangan ka Gusti Allah naudzubillah min zalik yuk masing-masing di imah masing-masing geus ulah waka ngajakan batur sorangan be heula jadidu imanakum bila ilaha illallah lobakeun maca la ilaha illallah lobakeun maca shalawat ka Kangjeng Nabi kabla dieuna terus tingkatkeun katakwaan urang ka Gusti Allah mata urang takwakeun ka Gusti Allah ulah dideleukeun kana paharaman-paharaman ceuli kitu keneh irung sungut kitu keneh tujukeun ka Gusti Allah kadanan para wali mah geus ninggalkeun alam ieu naek ka alam malakut pakaianna geus pake pakaian malakut demantak lamun malaikat meneuleuh karoh roh nu aya di kuburan malaikat atuh urang lamun geus aya di alam eta bakal neuleuh karoh sakumaha nu kukula sering dicaritakeun Mama Sobari Cilimus keur mingguan pan kieu tangga kalu innalillahi wa inna ilaihi kaget pan jamaah kabeh naon Mama
roh Mama Ilyas Banjar naik ke langit pupus. Itu bisa kadeuleu hujan. Bisa kadeuleu. Haji Pendiki kawarieun le kuntilanak. Meureun sabangsa manan kitu beunang. Tak bisa deuleu roh lain sabaragan. Berarti kan hamba Allah aya nu bisa. Contoh Mama Sobari. Mama Sobari teh murid Mama Khalil Bangkalan. Ai Mama Khalil Bangkalan murid Syekh Nawawi Tanara. Ai Mutanam Syekh Nawawi Tanara murid Ki Hamid Khatib Asambasi. Ai Ki Hamid Khatib Asambasi murid Syekh Samsudin. Ai Syekh Samsudin terus kata Tuan Abdul Qadir. Jeh, nu mantak bararsih batur mah tuh bisa kadeuleu. Geus, ieu mah keur carita mun geus aya di alam malakut ninggalkeun alam ieu bakal kapanggih urang jeung roh bisa ngobrol. Urang mun zarah ngobrol. Assalamualaikum. Woi, apa kabar? Baik-baik saja caknya nanti. Oh iya. Bagaimana di sana itu? Bagaimana keadaannya? Wah, gersang sekarang. Iya, ngobrol orang dirinya. Emang ngobrol lah gitu tuh lain. Kayak siapa datang ke kuburan gitu, hayang pajar hebat, takol habak. Itu kudu ngomong kos gitu di roh mah roh jeung roh ngaranna ge lain mah kayak ieu ngobrolna. Urang ngadang udah ngadinya tek we. Oh, geus bae urang mah cicing. Roh ngobrol juga. Tak besi aya di kuburan nu ngahaneng we. Eta okos naon eta? Geus ulah dibejakeun lah pokona mah. Eta jara keur ngobrol tah. Engke ge haju aya engke ge tarjarah aya. Saya tadi ngahaneng kana beuh, masyaallah. Kunaon? Aing kapanggih jeung uyut. Uyut. Heuh. Lain jeung malaikat lain aing jeung uyut cakena teh. Itu sih mah dasar dukun berenang nyaho aing dukun nyaho lain jaga ada pokon uyut bae. Aya kapal jeung uyut urang. Tah jeung malaikat mah kos kitu, tek-tek bae. Kalem geus mah teu kudu bebeja teu meunang bebeja itu teh masing-masing rahasia pribadi. Tuh kos kitulah lain make ieu. Lamun make ieu mah ngaranna alam nu ieu, alam itu mah alam malakut teu kudu. Sebab urang kaambe ku malaikat seungit urang maca sholawat kaambe urang maca Quran kaambe ku malaikat urang mah kadenge ku ceuli ieu ku malaikat mah di luhur langit kadenge urang zikir tengah peuting malaikat nongton di luhur langit urang tahajud tengah peuting malaikat nongton nyahoeun malaikat moal kaliru komo Gusti Allah masyaallah nu mentak disebutlah ku malaikat ketika aya jelema hudang peuting zikir tahajud azim. Indal malaikat di alam malakut pada bebeja. Oi, si anu deuleu ge, ke peuting deuleu ge, ke peuting deuleu ditonton ku mana. Ijah. Malaikat kabeh di alam malakut teh hebat-hebat ngagung-agung. Henteu kudu ku urang dinaon kitu ngaran diberitakeun di media teu kudu. Henteu kudu. Waduh di orbit teu kudu. Cak malaikat coba tatanggana deuleu, coba tatangga. Di nonton TV cak kana. Waduh, keur nonton bola. Malaikat ge ngobrol, pan kiai sih nonton bolanya. Malaikat teh ngobrol. Malaikat heuh, tah mah kiaina sih kiai kos kitu tah nya. Urang turunan galedeg ieu. Malaikat perintah ti Gusti Allah. Ieu keur carita jauh kitu nyaho teh sebenarnya mah. Ya Allah, familalul qura.